Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jumpa kembali bersama channel Kampung Kuring. Nah, seperti biasa kami akan menyuguhkan pesona alam, tradisi, juga acara adat pernikahan yang ada di Jawa Barat. Gimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk sobat semuanya yang belum subscribe dulu. Yang udah subscribe saya haturkan banyak terima kasih. Semoga menjadi amal baik untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sobat semua, kali ini kami meliput acara pernikahan adat Sunda yang ada di Tasikmalaya. Dan ini sobat, aman bro. Yuk. Nah, dan ini ya? sobat calon pengantin pria ini. Nah, ini calon pengantin pria yang ada di Bapak digandeng Pak, Bapak rapatan Pak. Nah, di Cigolong katanya sobat. Bapak rapatan Pak. Nah, dan ini keluarga yang akan menyambut kedatangan calon pengantin pria. Oke, maju apain? Kali ka apa lagi? Tahan dulu bentar Gi. Oke, cekap. Neng dipastikan neng. Oke, maju salit Gi. Tahan lah, bentar. Tahan ya. Mempatkan diri masing-masing anu sakinten painten kedina waktosna berjalan di acara urang parantos dina kayan cumanina kalayan. Alhamdulillah rupina para tetamu parantos cali sok sanaos teh acan tumanina sadayana kalayan konten kanggo salajengna ieu corong bade disangakeun ka persona MC kanggo mandu acara anu bade digelar dina ieu saat. Mangga. Dia. Pada dicatatkeun. Sing apa? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آيات. Dan ini adalah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. ومن آياته
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan wa syukran billah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan ini merupakan acara simbolis siswa. Lihat sini Bu, lihat sini. Kecamatan Tarajuk. Lihat sini Bu. Saliman, lihat sini Ibu, lihat sini. Oke, cekap. Atas cekap, alhamdulillah. Kanggo acara masalajangan yaitu acara walimahan ijab kabul akad nikah insyaallah baris lumangsung di panggung. Begitulah kanggo para wargi, para bapak, para ibu anu badai ngiring ekseni. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak abdi ayeuna nikahkeun walian suka abi ridho abdi ditikah ukang yogi supriyadi mas kawina kupriyasan mas 18 gram dibayar kontan. Mangga nyai ku bapa ditikahkeun walian suka nyai ridho nyai ditikah ujang yogi supriyadi mas kawina kupriyasan mas 18 gram dibayar kontan. Putra teh mungkin naon cenah dinikahkeun kasaha kajang yogi supriyadi mas kawinana kunaon umas sabaraha 18 bade dinikahkeun bade iraha ayeuna siap. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأوصيكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kepenten jam yogi Bapak Wali para pesebatkan kontan tari odinka. Berarti kontan kita latihan jalan Tapi habis latihannya. langsung aja ya. Niatan di mana? Ya, niatan di mana? Simkuring sawangsulan atau amet sawangsulan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Yogi Supriyadi. Nikahkeun kaula. Ka anjeun. Kaputi teges kaula. Anu namina. Neng Pipit Fitriani. Kalaya. Nama mas kawin. Kupriasan mas. 18 gram. Dibayar kontan. Terima abdi nikah kaneng Pipit Fitriani binti Bapak Mewet kalayan di mas kawinan kumas 18 gram dibayar kontan. Kumasa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yafina qafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yamil zalali wa alim sultanik. Allahumma ighfir lana dunuwana wa liwalidayna warhamna kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a fi khair. Allahumma li bainahuma kama laqtan wa hawa wa li bainahuma wa alam dinama yusuf basidilaiha wa li bain ibrahim wa sarah wa li bainahuma kama lata yajid riyadi wa fi fitriyani wa li bainahuma kama lata baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rijadal kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asal jabal Fatihah. Boy
Bojo AA Bojo IAA ya Mayar Mas Kawin Mayar Mas Kawin ku perhiasan emas perhiasan emas 18 gram 18 gram dibayar kontan dibayar kontan mangga nyanggakeun mangga nyangake nampi Mas Kawin ti AA Mas kawin ti AA anu ganteng anu ganteng ku perhiasan emas ku perhiasan emas 18 gram 18 gram dibayar kontan dibayar kontan. mudah-mudahan Mudah-mudahan Mas Kawin ti AA Mas kawin ti AA maslahat maslahat dunia akhirat dunia akhirat. insya Allah Insya Allah Mas Kawin ti AA Mas kawin ti AA bade dibayar dari saya engke malam harapun suntangan diabadikeun suntangan sing lami sing nyepot atau sun keningna pegang bahu nak tos pegang bahu Alhamdulillah acara akdul nikah parantos kasangkan ini mek kalayan aya dina kelancaran kalayan alhamdulillah terjadi singarang alhamdulillah biasa ini mereka hatur nuhun Bapak mereka sudah resmi Iya masih bawahnya anu bayarna ke di anak kembalinya si bawah dengan soalnya beda ya wah ini Gede sawer. sebentar lagi ya Begitu na kalaskar sawer. Siapkan tartib aman biasa pinternya. kalau adat Sunda Begitu na pakai simpuling saweran sekali deui ageun tawakufna kangtosna bae dina seluruh acara tadi. Seur kakirangan kalangkungan kahilapan kalayan ditutup ku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada moro sok sanaos kadang mah keningna teh ukur permen tapi tetap bahagia. anak konta ini masih Mana konta. Pami hayamna dua wayahna anu hiji mah teh keing diawurkeun. Kalau abi tara kabagean anu nyawer mah guru. sama bakalan ke pemangkatan kasihan bibit angin Taget aku teh nu alit harang langsung dipencit. Painten langkung Oh iya, mohon kukupon. Balik kukupon wae di alungkeunana hayam teh hawatos Bu. Pilih 30 kadinya tah. Iya biasa mah masih tukang ngoro hayam. Oh, ieu teh tukang ngoro hayam. Ibu anu bade ngawurkeun saweran. Satu acan ku abdi di Piwarama teh kenging mau diawurkeun. kupingkeun can dipiaran mau diawurkeun cenah bareng Tah kitu. Hapuntenna sok sanaos tos rada lapar panteunya nanti paling taraju da abdi geus sami. Naon angkat qobla seubeung teh bada subuh. Hapunten panginten ieu mah abdi ngawakilan sepuh urang kali saurna teh pangkaulkeun kanggo urang kalina saweran atapi ari saweran teh piwajang ti sepuh kanggo urang kali anu bade ngambah rumah tanggi anu engal. aya warna koneng Tah kitu dina rumah tanggi bageur moal salamina aya amis moal salamina aya pahit di mana urang kagungan rezeki kedah emut ka kulawargi terutama sepuh wargi urang sareng tatanggi urang anak yatim Gopuro sembahan abdi sadaya puja puji mungka Gusti menyepung sadaya alam hakim di yaumil akhir mungka Gusti urang kumut ledak itu
tangga jimatna yang ulas asli antara hidup dua amat nabi tanah kami untuk tetap tepung rabi dumali asihan diri nganci kasih lahir batin. Elak tekengin waka, tahan atas ibu bapak tekengin waka. Saur abi oge upami ku abi dipandu, mangga ibu lajengkeun, ari kieu mah abi dipotong. Sakit hatiku. Kasep ayogi bager hidup ayeuna mah geus janten imamnya. Kade nitip makmum teh kumaha imam pami panginten di jalan anu lebih lurus istri oge bakal ngiring. Kade bager hidup tunduk kana waktu boga kebenaran hati kasep kebeng berat hati nyatakna bojo utami nu geus pilihan hati aduh kasep pilihan hati ati suci aduh geus ku ati suci jika halang panganina tingriku gustiku asih. Situ dekat si mama. Ya mah basah. Angin balik kamera. Oh ini menang berhasil. Juga tuh ese warna nyokot jauh dari anak. Hah? Tangan. Tangan. Naon nih? Atas arwaka. Hah? Ya. Ya. Lawan di lo. Ayo mah yang diladangkan ku ai.
jauh.